Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepatan dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Pawarga anu kusim kuring dipika hormat. Dina ieu waktos simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atanapi wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebikeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat, maresihan salira atanapi ibak, maresihan kuku, nyikat waos anu rutin. Eta conto anu disebat hirup anu sehat. Conto anu sanesna micin runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atanapi bersin kedah nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajaga kebersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kakotor. Beresih teh hartosna beresih sucina urang sareng lingkungan di sabudeuran urang. Urang kedah mika cinta kana kebersihan supados manah urang oge suci sareng beresih. Para hadirin sadayana, rupina dicekapkeun sakitu anu kupihatur, kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.